Barade tilil. Bade. Sok ngomong erek bisa. Tilil. Kumaha cenah teu? Tilil. Papa RW kemana? Aya. Pak RW anu bageun. Tilil. Abah Anton Wikwiwu anu sayang. Tilil ketua Karang Taruna oge hut RI anu bageun. Sok jangan roget tadi. Tilil. Iya, musrik. Tilil. Ada jalan kok saya asa jabong. Kadieu garget. Muri dikuda gabak eta ngadongkeun. Hampir kagolong di kolong anjing ngomong. Aduh, ulah dua anak keserian pada kemoga. Aduh, si bapak ada cerita, si bapak suka rezeki. Benar naon di mana? Aduh, si bapak kemeteun bapak. Si bapak suka rezeki murah. Atau tolak menggadui, atau gimana si bapak? Oh, salah beda-beda. Aduh bapak, ulah dua anak keserian anda keboga. So, tadi ini Sor, Karang Taruna kada di jaroget dulu. Apa lah? Digawe beureuh. Cinta kuring ka adeuna. Asuh. Asik-asik.
Hei, hei, hei. Ayo, Adi. Sok, Adi. Terus. Ayo, Dedi. Nah, ayo karung-karung. Asik, asik. Dina oke tambah oke bikin orang gelisah. Ditoel boleh, dipegang boleh,
Aduhai luar biasa isukan anak-anak jodoh bukan ayah jodoh bukan ayah jodoh hati bisa dipaparin rumasa ngakodaku si manena isukan mencakan arek jodoh sukan ayah jodoh bukan ayah jodoh tak kurung di jodoh oh kona di banjaran peta di soreang disutut ka soreang ayah di pangalengan di banjaran yang perak di soreang ebang di pangalengan etik asli na uti beli pula osong ngabobodoh entah apa beda kerjodoh akang biar pikiran anak orang akang lain jodohna oh kona di banjaran kepeta di soreang ditutur ka soreang ayah di pangalengan di banjaran yang perak di soreang ebang di pangalengan etik asli na Gelilit pelosok ngabobodoh keakan beda kerjodoh akang liar pikiran anak meureun akang lain jodohna oh kona di banjaran kepeta di soreang disutut ka soreang ayah di pangalengan di banjaran yang perak di soreang ebang di pangalengan etik gelilit pula osok ngabobodoh